nyelip motorna oge da. Sampurasun dulur sadaya. Katinggal teu bieu motorna slip. Masih di kebun ieu teh nya. Masih asruk-asrukan, masih leledokan. Masih edisi percabean, cabe-cabean. Kalaresan si cabena teh tos bade masa panen. Alhamdulillahnya sarae kitu walaupun aya anu kirang saena. Nah, sapertos anu ieu dina tangkal cabe teh aya penyakit sanes penyakitnya serangan hama nyaeta lalat buah. Tuh katingal cabena teh janten barusuk ieu busuk ti jero geuninganan. Cobi urang petik heula. Nah, ieu cabe anu ku lalat buah teh. Urang cobi dibeulahnya, urang tinggal jerona kumaha. Nah, sapertos kieu tuh jerona teh janten busuk sareng berair. Nah, penangananna nganggo ieu tah sapertos ieu perangkap lalat buah. Nganggo zat metil eugenol. Janten si lalat buahna teh naon nya kapikat kitu ku zat eta teh. Nah, ieu mah terong hejo. Pasti aya wae nya aya mulusna, aya teu saena, pasti aya wae dina sagala rupina oge. Pami anu ieu mah disebat penyakitna teh virus menguning. Virus menguning ciri-cirina teh daunna menguning, teras janten keriting aralit kitu geuning galing. Penyebab utama dina virus menguning nyaeta serangan hama, hama kutu daun sareng kutu kebul. Solusina kumaha? Pami di dieu mah dicabut we tangkalna kumargi saur pun raka teh moal janten buah deui engkin ka payuna. Janten ieu teh dirabut, teras buahna dialaan. Alhamdulillah si buahna teh atos arageung. Janten tiasa kaala. Sareng disemprot ieu pengendali hama supados hamanan teu seueur teuing. Alhamdulillah geuningnya itu cabe teh. Lumayan kanggo oseng tempe sareng ieu tah sareng kacang panjang, kecapan we saalit. Biasana cabe ageung teh jarang anu lada nya. Ieu mah ladana teh bener-bener lada pisan kitu. Tah spill hasil panen. Aya cabe, aya kacang panjang, aya laja mung teu kapidiokeun sareng nu sanesna. Alhamdulillah. Dulur sadaya, video tentang penyakit atanapi hama di kebun cabe ning parantos rengse. Hatur nuhun parantos nyakseni. Tepang deui diengkeun video anu kapayuna.